Kudu kumaha tuh ketika orang rek dzikir saupama di masjid, di bumi, di tempat-tempat nu bersih jeung suci, maka saur Imam Nawawi Al-Maqdisi dina pasal ieu nguningakeun yang bagi pantes alus pisan payus ayyakuna yen tabukti azakiru jalma anu zikir ala akmalis sifati natepan dina kasampurnaan pirang-pirang sifat. Kumaha cenah fa in kana jalisan, maka lamun bukti si zakir itu jelema nu zikir jalisan dina kaayaan calik fi maudhi'in dina hiji tempat yang tadi teh badani masjid, di kamar khusus, di bumi aya mushola alit khusus jang tarbiyah jang taqarrub urang ka Allah nya istiqbalal kiblah nya maka urang kedah mayun ka mana ka kiblat di samping gaduh abdas urang calik na tempat nu bersih teras mayun ka kiblat wajallasa jeung calik eta jalma nu dzikir mutadallilan kalawan ngahadirkeun rasa hina. Jadi ulah sombong lamun urang keur naon teh keur zikir teh tetapi urang merasakan yen dia urang teh hina di hadapan dat nu maha mulia nya urang teh leutik di hadapan dat anu maha besar nya urang teh kotor di hadapan dat anu maha suci. Taeta etika sifat jalma nu rek dzikir ka Allah. Numutkeun Imam An-Nawawi Al-Maqdisi. Teras naon nih mutakhasyian. Oge urang teh kedah ngarasakeun khusyuk. Nya ulah galider, fokus kana naon nu dipidamel. Seperti urang salat teh teu meunang urang mikiran perkara di luar salat, ingat ka kebon, ingat ka lapang da rek main bola, nya ingat dahar da beuteung lapar, nya. Nah, jadi ulah itu matak sampurnakeun. Sok sanajan di masjid geus ka kuping azan, geus ka kuping qomat, da tungguan heula batur geranya. Bisi batur ka karek kacai. Nah, urang sanes ku ieuna. Nah, memang awal waktos tapi kan aya keneh jalmi nu teu sarupa jeung urang kayanana. Batur mah karek jol ti kebon. Nya, pan bareng ngesang keneh, karek balik ngalasuluh. Nah, ngesang keneh. Ai 10 menit masugan di antaraan gitu nya, di jarak nya tiasa kaantosan sumping ka masjid nuhun kabujang berjamaah tapi ulah lompat. Udah geus ngadenge qomat di masjid nya takbiratul ula teh utama cek ka amat teh beurang bange naon lompat. Nah itu maka sok sanajan urang haripeut kana kasayan tapi gulung gusuh disebatna nya beda jeung at-ta'ani nya biasa. Nah tenang mapahna tingali tincakeunana hanas ke lumpat teu apal di handap aya naon cangkang cau gablug teh pan nya komo usum hujan kieu kaceretan kana sinyangna teu sadar na samping aya najis nya kiciprit na senal pan kana bitis nya ai tarik mah coba lamun naon rintih mah aplen we ah nyaeta tinggalin cenah 2 rakaat wios da tadi kita niat ti bumi gerek berjamaah kutiba tamah dituliskeun lah nya sampurna ganjaranna ge naon sababna nya pantos niat ti bumi gerek berjamaah ngan nyampak teh ieu tahiyat terakhir geuning wios nya wios daripada naon urang tadi ajalah gulung gusuh sabab al ajalatu minasyaiton. Ai gulung gusuh teh datangna lain di mana? Lain ti Allah tapi ti setan. Najan apal urang kewajiban salat berjamaah tetapi
memposisikan diri, memposisikan hati itu lebih utami. Nah, itunya mutakhasyian, khusyuk. Kumaha bisakinatin kalawan tenang. Ade tah nu rek zikir teh nya calik mayunan kiblat teras rasa hinana dihadirkeun kahusuanana ge nya dipersiapkeun katenangan jiwana oge geus dipadepkeun nya wawi qarin mutriqan ra'sahu oge kedah nundukeun naonna ieu tah mastakana teu meunang culang cileung nya kudu tunduk. Kumaha tah lamun teu tiasa kitu da abdi mah cenah naon teu bisa tenang, teu bisa aplen, can bisa ngarasakeun abdi teh hina dina hate jeung perasaan teh. Walau zikru ala ghairi hadil ahwal sok sanajan zikir teu netepan seperti tingkah nu bieu kumaha tuh bisa teu jaza maka meunang naon urang zikir lamun teu teh mah nyang hareup ka kiblat nyang hareupna ge ka mana ka kaler ieu mah heuh keun bae ai zikir teu bisa nyang hareup ka kulon mah pan Indonesia mah beureun kiblat teh ka mana ka kulon di Indonesia mah kecuali di Mekah ka mana we naon sabab da Ka'bahna hareupeun nya wala karohata fi haqqihi jeung teu dimakruhkeun dina hakna jelema anu zikir nya bade nyangrep kiblat mangga henteu we teu sawios nya teu makruh. Lakin tetapi in kana lamun bukti bi ghairi uzrin teu aya uzur ta si jalma nu zikir teh kana tarikan awakna cager pikiranana ge teu boga beban teu boga masalah tapi teu adabna teh seperti tadi seperti naon teu aya aturan rasa-rasana teh kumaha tuh nya kana tarikan lil afdal eta jelema teh ninggalkeun ya kana kautamaan wa dalilu ala adamil karoha jeung dalilna kana teu ayana kamakruhan nya rek nyang hareup kiblat rek nangtung rek diuk. Nah ieu teh cenah naon qaulullah taala dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala dina surah Ali Imran ayat 18. Kumangunina a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sanyanyana wallahu a'lam dina penciptaan sadayana langit wal ardi jeung 7 lapis bumi waqtilafil laili jeung gonta-gantina peuting wan nahari jeung beurang la ayatil liulil albab yakti mengandung nya tanda-tanda nya keur jalma anu berakal. Jadi jalma berakal teh nya jalma anu tiasa nangkep nya tina robahna nya peuting jeung beurang oge tiasa nangkep tina sinyal penciptaan bumi jeung langit. Nah, aya naon tah? Ya. Nah, itu jelema anu keur nu disebatkeun ulil albab. Mana itu ulul albab teh? Alladzina yadhkurunallah. Disebatkeun jalmi berakal itu jalmi anu zikir, jalmi anu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman nya bari ngadeg keur nangtung teh eling ka Allah. Ah eta teh naon? Ulul albab. Jelema zikir ka Allah bari nangtung ulul albab. Wa qu'udan jeung calik keur diuk di masjid hate teh nganteng ka Allah letahna kunyem nya rasana ge aya nya. Nah maka eta naon? Ulul albab. Wa ala junubihim ieu mah teu mampu nangtung sabab suku leuleus nya teu kuat diuk sabab naon bisul 12 na bujur. Nah, kumaha tuh ala junubihim nyangigir mah mampuna tapi eling ka Allah
sami eta ge naon cenah ulul albab wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, anjeunna senantiasa bertafakur nya dina ciptaanana Allah Subhanahu wa taala sarupaning rupa-rupa langit jeung sakabeh bumi. Nah, jadi sebatkeun ulul albab teh jelema berakal itu pertama jelema nu dzikir dina kaya nangtung diuk nyangigir nang karak nya rek peureum cuan naonna socana rek beunta. Nah itu naon. Kemudian senantiasa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard nya bertafakur dina saantero ciptaan Allah nu aya di langit jeung di bumi. Tah eta sebatna ulul albab.